Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Fadila Dwi Ariyanti Sartono di kelas 10 MIPA 2. Abdi dipasihan tugas ku guru bahasa Sunda ngeunaan ngawawancara COVID-19 ka sakola. Abdi di dieu tos sareng Teh Nur Rahmah Hidayah Sartono. Saataasana hapunten bilih abdi ngaganggu waktuna sakedap. Teras teteh karsa atanapi hante lamun diwawancara ku sing abdi. Nuhun mangga sawios. Hatur nuhun tiasa abdi ngamimitian wawancarana. Mangga. Kan ayeuna nuju pandemi pamedagan teteh dina dampak kaayaan COVID-19 teh naon? Ai pamudagan teteh mah dina kaayaan virus corona 19 ieu teh teu hanya dina kasehatan wae, aya oge dina dampak peningkatna pengangguran anu disebabkan oleh di PHK-na jeung aya oge pelajar ayeuna mah kedah belajar di bumi nya anu nyebabkeun ayeuna kirang interaksi sareng rerencangan di sakola. Komo ayeuna ku teteh ge karasa pisan nuju tingkat akhir di kampus kirang bimbingan ti dosen sareng bade ka lapangan ge hese. Nah, kan ayeuna murangkalih teh sakola daring atau napi online. Pamedagan teteh sakola daring teh efektif atanapi hanteu? Kirang efektif sih cek teteh mah. Kunaon sababna kirang efektif? Kusabab dina sakola offline oge biasana sok kirang dipahami dina belajarna. Komo ayeuna online gitu. Nya dina sakola online ieu teh kedahna ti pihak pengajar lebih ekstra deui dina menjelaskan materi anu dipasihkeunana. Naon salain teh eta, naon anu jadi kendala ti sakola online ka murangkalih? Kendalana nyaeta yang nu kahiji kirang interaksi, nu kadua proses diajar ke karasana berat, nu katilu menurunna kreativitas murid kurangna kualitas kreativitas murid. Kumaha carana teteh supados hoyong ngarjakeun tugas? Lamun ti teteh mah nya ti teteh nyalira ngerjakeun tugas teh dicicil gitu anu bener-bener, tapi anu bener-bener dikerjakeun teh teteh mah biasana hamin hiji, tapi tong diturutannya kusabab tiap jalmi beda-beda, anu aya nu rajin, aya nu nyantai siga teteh. Tapi saran mah dina pas eta dipasihan tugas ku guru nya mending langsung dikerjakeun we gitu, meh nyantai. Rupina cekat sakitu wawancara ti abdi. Tina waktosna hatur nuhun teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.